Tepangdang udah kanca ngalangkungan udara dina dongeng Sunda nu masih nyanak dijer carios nalangsa. Paralun ampun kasuhun uning galih nu di pamri bok bilih kasebit nami kasebat asma dina ieu carita dongeng hapuntenna. Urang lajengkeun deui atuh cariosan nu kamari kasimpen si Sarjang sedih. Lamun inget kana ngaran eta musing nepikeun ka ayeuna oge. Ain ari mane jiga aya nu di dagoan ulah kilik jeung ditinggalian. Nya mang satarina mah sugan we atuh aya ai nu mana da eta teh aya 3 tapi udah garilis euy ari urang mah hayang karupang gede namang memang doan lain sainung rasa bapak temannya. Oh sabapa lain hiji mah batuan sakola no hiji deui dasanapeun. Oh ngan maneh teu ngomong telat geus boga salaki dibawa duka ka Bandung duka ka Jakarta. Nyakeun we atuh syukur ari geus bogaeun mah. Meureun urang da kumaha deui. Sanajan can ngomong ada geus kitu mah geus meureunan. Kur semet dieu si Sarjang nu memang satadina mamihar bisa panggih jeung eta wanoja rek coba-coba ngobrol masalah dirina sanajan rek dibeureum di hideung. Si Sarjang waktu harita geus pasrah keur demi ngabalakakeun eusik jeroning atina. Amang ek mulang bisi alep-alepen nya tuji kade ka dieu ulin piala mun aya si Agus mah resep da baturan maneh masuk gelut wae jeung si Agus teh. Heeh mang gelut wae tapi anger we. Inungna mang mah tarana naon malah sok kadon tos gilut kadon dibere dahar bae rada keur leutik macan boga tamawa di atuh adatna kadang ku pemuda sok diadu-adu. Nya mang nya atuh teh bade mulang we ieu teh nya mangajang kadieu we atuh ari pilih ieu mah ulah asa-asakeun we da nyempang mah amang kadieu ceuk pamajikanana Mang Obes. Atuh si Sarjang init mulang ngapai ka Astana Gede ngaliwatan Masjid Jami terus belok ke belah kenca nuju ka imahna. Waktosna kanca terus tanya kapan atuh ening urang pedar deui paralun ampun kasuhun uning galihna nu di pamri hapuntenna anu diteda permios.